Tas eta teh da baheula teh bapana teh bangsat. Terus deui si eta teh dulurna teh bangsat. Wah, terus salakina teh bangsat. Terus deui ka dieuna eta teh turunan bangsat. Rupana hebatnya geus lamun geus aya disematkan eta kalimah bangsat geus we eureun tah kawasna nya da. Supados teka kantun video monolog Sunda lucu pikasirieun ti Mang Ayi, subscribe ayeuna. Ending ieu sim kuring ngaos dina berita online wireh aya kabar bangsat hayam diponis 2 tahun penjara di luar Jawa. Tapi satacana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan wargi Mang Ayi di mana we ayana cing dipaparin panjang yuswa bari sehat, jembar rizkina, rahayu dunya rawuh akhiratna. Dina guaran video dinten ieu Mang Ayi baris medar, tapi satacana umat tetap di subscribe heula supados Mang Ayi semangat dina ngadamel video-video nostalgia atanapi kritikan sosial atanapi nyarioskeun kajadian-kajadian di masyarakat nya boh anu kapungkur boh anu tiwari kajadian nya. Hatur nuhun anu tos subscribe nya, mudah-mudahan eta teh janten panghibur pangbubungah ka para wargi sadayana supados teu pikun kitu nya. Sim kuring kitu nya memang ngaos dina hal ieu aya asa babaraha hal anu memang hoyong didugikeun nya gitu. Eta mah ka mana we dugina ieu mah. Ngan intina luapan naon curhatnya cenah ceuk bahasa kiwari mah ceuk bahasa barudak milenium mah eta teh yen aya marojeng jahat teh nya ari anu korupsi 300 triliun mah nya dikeremna teh ngan ukur atanapi diponisna teh eta can puguh dikeremnya kan gitu kejadiannya mah gitu. Diponisna teh 6 tahun setengah atuh koaon diponisna teh 8 tahun gitunya. Padahal tuntutanana mah di atas 12 tahun pami telepat mah. Eta oge meureunnan tiasa janten kejadian-kejadian eta memang teu ujug-ujug tangtos meureunnan aya sabab khususna mah dina bab psikis dina ngalarapkeun basa di antawisna kitunya. Dan memang ayeuna aya hal-hal anu mengarah tidak dirasana teh jadi peradaban gitunya, nu langkung adab, langkung sopan, langkung etis gitunya. Tapi nyatana mah efek karena tingkah laku masyarakat teh akibat dirobah-robahna atanapi ditingkat atanapi bahasana teh diperhalus cenanya. Tah jadi teu hade gitunya. Contoh kiwari nya anu bahasana kapungkur apunten nya ka kaum wanita da saestuna mah perilaku ieu mah sami wae pameget meureunnan aya anu kitu nya. Tapi ieu mah ngeunaan nyorotina sisi kecap gitu nya. Da osok ngarujukan pagawean awewe teras diterapkeun eta bahasa teras upami ka lalaki mah osok ditungtungan gitu nya. Contoh ieu kapungkur sim kuring keur leutik upami nyebat ka nya anja di antawis tahun 80-an gitunya, upami nyebat ka istrinya atanapi wanita anu kagungan perilaku menurut norma-norma sosial nya gitu panten cek bahasa namut bahasa para ahli mah disebatna teh meureunnan nilai-nilai universal gitu. Nilai-nilai universal teh dianggapna teh henteu paruk gitunya. Nah, upami wanita sok disebatkeun nya upami istri osok disebatkeun teh eta awewe teu bener nya disebut teh eta mah awewe teu bener cenah kitunya upami ibu-ibu teh gitu. Jadi tos paham awewe teu bener tah gitu. Jadi teu bener teh jelema meureun salah meureun kitu tah kawasna. Tah lajeng katompernakeun nya aya istilah-istilah kanggo awewe teu bener gitunya di tahun antawis tahun 70-an nya upami wargi emut tah gitu tah nya ieu memang endah pisan nya gitu nya zaman harita upami ditilik dina wanci kiwari gitu. Kapungkur mah disebutna teh jarud. Wih, serem. Jarud.
lajeng kapalidieuna rada lemes salit nyata ublag duka singketan eta duka istilah dan sim kuring teu paos kumaha sejarahna robah-robah eta tanapi nyematkeun gitu nya nyematkeun kalimat-kalimat eta kecap-kecap eta ka istilah istri anu tadi cebat gitu nya nah asalna tina singketan atanapi aya istilah-istilah hiji daerah gitu nya bahasa wewengkon anu diserap gitu nya ka bahasa Sunda formal gitu. Tos jarud deh aya deui bahasana teh nyata ublag. Teu reureuh dina ublag nya. Katompernakeun aya deui nya. Kecapna teh bondon. Wah. Nepi ka aya rencang simkuring anu pameget padahal mah osok nganggo dibeureumman si lambaina teh kitu teh nya. Nah da eta mah disebut si nyalah anggap namina teh hapunten nya Agus gitu tanya Agus namina teh gitunya wios da anjingnya penak sareng si Mang Agus mah gitu da sok dibeureumman ina teh upami sakola teh gitunya da disebat Agus Bondon atuh da ku rencang-rencang teh gitunya tah ari Bondon teh nyata eta teh gitunya tah salajengna saparantosna Bondon aya istilah wewengkon mah nyata dongdot da antawis pantura gitunya tiluresan Karawang lajeng Subang, lajeng Indramayu itu aya istilah dongdot kieu tah. Nya panginten kirang langkung sami lah hartosna teh nya sareng jarud deh kitu nya. Wah, sareng betul jarud. Wah, kapungkur mah. Saparantosna dongdot aya deui meureun kalimat jablay. Nya eta mah di antawis tahun 2000-an lah panginten tah mah katompernakeun gitu. Duwi ka aya laguna pan harita lagu jablay kapan. Tah salajengna aya deui anu nya diformalisasi panginten jeung anu kalimat formal eta teh kecap formal eta teh jadi nerap di masyarakat umpamana aya WTS nya eta mah memang akronimnya singkatan tina wanita tuna susila gitunya tah katopernakeun aya deui PSK pekerja seks komersial gitunya eta lah langkung lemes tah anu balukarna eta jalmi lamun nyandang status eta teh jadi teu eraeun anu pada akhirna mah gitunya tah efek tina robahna istilah teh gitu jadinya lah aya lamun tah si eta mah da lamun ditaros ku petugas pan teu mungkin anu petugas naros kieu Mbak teh jarud pan teu pantes gitu ta pamintar oge meureunnan apa profesi Mbak terus Mbak teh jarud da ngucapkeun ge nilep si letah teh gitu nya nah tapi lamun ku bahasa formal sejak kapan Mbak menggeluti profesi PSK pan nya jeung si eta oge seperti gitu we gini kan. Oh, sejak sekian pede we gitu. Nah, upami keuna ka pameget mah sok ditungtungan we bahasa eta teh. Gitunya upami tangtos berenang papasangan, aya wanita, aya pria gitunya. Aya awewe, aya lalaki. Nah, upami lalakina masuk ku bahasa kieu. Da si eta mah jarud lalakina. Nah, atosna teh lalaki anu teu bener gitu tah mun tadi mah awewe teu bener ieu mah lalaki teu bener tah lalawanana teh kitu nya tah osok kitu we eta mah jarud lalakina kabelah dina da eta mah ublag lalakina da si eta mah bondon lalakina da si eta mah jeung saterusna gitu kaasup kiwari nya bahasa koruptor eta teh seolah-olah ngalegalisasi karena pagawean anu nirca itu diperhalusnya da kalimah asal nama saestu nama bangsat tah koruptor datina bahasa Inggris atuh korupsi pelaku na meureunnan koruptor jadi nyusup karena bahasa Indonesia
nya teu diasupkeun kawasna mah nyusup eta mah supaya si eta henteu era teuing nya lamun disebut ku masyarakat umum gitu nya. Pan lamun disebutkeun si bapak anu teh kamari bangsat. Pan nya. Ayeuna mah pan. Oh, kamari asup pernah berita koruptor sih ternyata. Pan ringan we kana hatena teh. Gitu nya. Si eta ge kan gitu. Percaya diri we bari itu diborogodnya karena kokodna diborogod tapi kayak itu tadi we sedang cungar cengir gitu nya da meureun bahasana koruptor gitu nya keren gitu coba lamun ku bahasa kalimat bangsat nya ben kieu bangsat pan nya gitu madak ayeuna mah geus ganti lah ulah koruptor nya tapi bangsat we ayeuna da anger erek napak napung ka mana oge anu paling ampuh mah sanksi sosial gitu. Jadi tetep we dina bahasa bangsat gitunya. Kan lamun ku bahasa bangsat mah ayeuna lamun aya nu kamari korupsi terus asup deui ka dunia politik. Tah, apaan? Daekana milih bangsat, depannya bangsat. Tapi lamun ku bahasa koruptor mah memang kamari ngalakukeun korupsi. Meniuh nanaonan karena hatena oge tapi lamun jangan pilih bangsat apanya itu tah jadi jeung sanksi sosialnya ka keluargana oge bakal teh nya balukarna teh luar biasa tah si eta teh da baheula teh bapana teh bangsat terus deui si eta teh dulurna teh bangsat terus deui salakina teh bangsat terus deui ka dieuna eta teh turunan bangsat rupana hebatnya geus lamun geus aya disematkan eta kalimah bangsat geus we eureun tah kawasna nya da podol icong ayeuna dimiskinkan anu kanyataanna mah kaluar ti panyara teh serenang we meber deui jangjang teh kararieu deui waduh malah jeung pede make jeung daftar ka partai politik hayang jadi calon dewan banyak tapi lamun ku kalimah bangsat berenang gitunya eta ge saur sim kuring gitu. Itu tah. Upami satuju di subscribe nya, di like nya umatullah hilap. Sakitu hapunten bilih anu kaciwit ati kabadug harigu kadupak dada kasunul kalbu bilih aya catur teu kaukur aya kalimah anu teu kahaja si hapunten mangayi. Sapang deui dina video Mang Ayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.